Assalamualaikum. Kenalkan Nami Abdi, mohon perkenalan pertama 10 MIPA 5. Nami Abdi Muhammad Abdul Salim. Nami Abdi Danis Ayesha dari kelas 10 MIPA 5. Di Odisi Sata Santosa di X MIPA 5. Abdi Rizky Aril Budiman di 10 MIPA 5. Langsung wae Pak atau kumaha atau gimana? Mau langsung aja. Ayah Suantana teh keluar. Ayah Bu ada. Ya, Bu. Suantan. Langsung aja nanya atau gimana? Pembukaan dulu. Pembukaan. Pas pembukaan wayahna ngantosan heula nya. Siap. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pembukaan dulu ya, Bil. Pembukaan dulu webnya Bu. Tugas bahasa Sunda. Tugas bahasa Mohon, Bu. Sunda. Tugas bahasa Sunda cobi sasawuranana nganggo bahasa Sunda. Siap. Siap dicoba. Pembukaan Dicobi. dulu. Nah, dicobi. Anjing kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Pak Sansan Apriyadi selaku penyiar radio. Abdi sareng rencangan ti SMA Tilu Bandung ngagaduhan tugas ti guru bahasa Sunda. Nyata Pak Agung keinginkan tugas ngawancara publik figur. Abdi sareng rencangan milih Bapak janten narasumber dina tugas ieu kumaha Pak sanes? Ka Bapak wungkul cenah. Aya doan sareng Teh Amel ya. Ya, sok. Sarang Amel. Ibu Oge. Enggak. Oriogina ka Bapak Sansan antara ka Abdi atau piduanana. Di dua-duana we Bu. Sok naon. Bebas. Pertarosan anu munggaran. Nah, pertanyaan pertama. Kumaha bahasa Sundana salah. Dah aja kumaha euy. Sok. Namun aku Sok Bisa naon. salah bahasa Sundanya bisa Tina salah. naon sok tina naon diajar. Di setrap da sanes ieu. Nanti sanes tawuran. Geus baralila Bapak jeung Ibu menjadi penyiar radio di Dahlia FM Bu. Sanes sabar halila tapi sabar halami. Sabar Jadi lama. serakeun ya. Amalia. Ka Amalia heula nya. Upami teh Amalia mah di Radio Dahlia 6B bade Saya nembe atau sebagian artos bade 15 tahun. 15 tahun. Kawit nama kapungkur di radio Antasalam di tahun 80. Itu. Ayeuna cobi Bapak Sansan. Tahu Bapak tahu. AA-nya. AA teh nikah. Masih jomblo can payu. Upami Abi Sansan Apriyadi lebat karir Dahlia FM bulan Desember tahun 2014 berarti sekitar 6 tahun langkung hampir 7 tahun ya. 7 tahun. Terus pertanyaan selanjutnya. Apa? Pertanyaan selanjutnya apa? Aduh bisa salah bahasa Sunda euy. Apa sok nanti dibenerin, sok dibenerin. Ngapain aja sih jadi penyiar radio teh? Ngadonaon wae jadi penyiar radio teh. Oke, dilepaskeun bahasa Sunda. Naon wae cenah bade sasan heula. Upami Abi tugas janten penyiar radio anu pertama mah nyata menyampaikan pesan. Sebenarnya pesan pesan adlib nyata pesan iklan yang diucapkan. Kalau itu ada dua, ada spot, ada juga adlib. Bahasa Sunda nyatanya adlib teh iklan anu tos lebat karena di dalam FM
anu diucapkan tapi disampaikan melalui ngelangkungan cariosan gitu. Anu salajengna nganuan wae tugas penyiar radio nyata ngahibur pendengarna terus mencari nafkah sama penyiarna oge. Eta nu utama. Aya deh teh. Nah, sapertos tadi nu disaurkeun ku Sansan itu mohon telepat anu paling utami namanya eta menyampaikan siaran itu apa tergantung dari menu acaranya. Kaleresan Teh Amalia sareng Sansan nyepengna acara Sunda janten penyampaian bahasanya itu Sunda mah penyampaian bahasa nanti nganggo bahasa Sunda jantan upami misalnya aya adlib nate adlib baca misalnya menyampaikan warta atau berita melalui tulisan terus disampaikan ngalangkungan ku cariosan gitunya tapi ditranslate tina bahasa Indonesia jadi bahasa Sunda gitu. Ta eta adlib. Terus oge ngadugikeun warta-warta nu sanesna misalnya ayeuna nuju rame ngeunaan banjir, longsor, atanapi warta-warta anu nuju rame lah ayeuna nya jadi trending topik gitunya. Terus oge ngadugikeun format-format acara anu aya di Radio Dahlia sapertos aya lomba naon gitunya. Terus oge ngadugikeun lianti basa margi acarana teh tradisional nyaeta ku basa Sunda nya tangtosna urang oge nganggo basa Sundana anu dilengkapan ku panta-panta basa, ras oge paribasa, kadang kawis aya oge, ras oge heureuy-heureuy Sunda gitu. Ya. Nah, gitu. Siap, Bu. Opening siaran heula sakedapnya. Ya, sok mun Pak. Saha wae ieu teh. Ari ieu mah saya ayeuna rambutna meuni jiga ieu. Jiga suung. Lagi libur. Sampai abi ya nganggap bahan istri. Nah, Terus kanggo Dahlia Tatar Sunda. Sansan mah jantan neng beda. Apa ya? Jadi saurang bari sasauran bari nyepeng alat anu saurang deui mairan gitu, mairan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi Dahlia, tepang deui dina Dahlia Tatar Sunda, nu kapidengkeun langsung ti 01,5 Dahlia Bandung yang sikasih. Di Jumatarakeun langsung di Jalan Burangrang 28 Bandung. Salasa 8 Februari 2021-nya kuring yang udah cempaka di sarangan. Aduh, Teh Amalia. Kami dari Dahlia. Tangtos nyangakeun langgam-langgam Sunda kanggo wargi Dahlia dugikeun tabuh tilu engke. Sapertos biasa wargi Dahlia diantosan SMS sareng WhatsApp-na di 0855 2101 teleponna 3008 11 bisa pulangnya. Wilujeng siang oge kanggo adi-adi anu ti SMA sabaraha? SMA tilu anu nuju ngalaksanakeun Zoom meeting. Atuh nuhun pisan aya tugas cenah bahasa Sunda cenah gitunya. Memang lepat murang kali ayeuna seseueurna nganggo bahasa Indonesia. Sanes lepat murang kalina tapi memang lepat sepuhna henteu ngawanohkeun bahasa Sunda gitu. Insyaallah.
Alhamdulillah. Beda jangan bentang para dia. Masa ini. Pangawan kita nih orang kan kalau nama saudara jangan alergi Dahlia pantang radio. Enak-enak lenggangnya. Perlu enggak? Nah, itu eta opening buka acara. Ya. Sok naon deui anu diteruskeun. Nah, ayeuna pertanyaan katilu. Apakah ada interaksi khusus nu biasanya dilakukan antara penyiar sareng pendengar di Dahlia FM? Namun aya contohna naon, Bu? Antara aya interaksi di antawisna nampi telepon misalnya interaksi yang pendengar aya heureuy-heureuy Sunda terus request lah istilah nama gitu ya aman di Indonesia mah request langgam pendengar hoyong lagu naon terus aya heureuy heula gitu ditampik kurang gitu terus interaksi nu sanesna naon Santan biasa WhatsApp dia jantan kanggo sadayana pendengar biasa berinteraksi kirim salam sambil sembari request langgam Sunda nya khusus Sunda kanggo acara Dahlia Datar Sunda mah biasa ngalakukan WhatsApp di 0855 terus upami nu sajana paling di Dahlia kalarasan aya acara namanya acara nate Dahlia Datar Sunda spesial karaoke unggal dinten Sabtu jam 1 dengan ke jam 3. Tapi kekumpul karaoke biasa ngelakukan biasa syuting langsung studio tapi jalanan ayeuna aya Covid dibatasi jadi ngalangkungan telepon. Karaoke sambil telepon, karaoke bahasa Sunda. Sok naon deui. Oh aya deui. Panginta kapungkur mah saat aya Covid biasana sok aya pertemuan antawis penyiar kopdar lah. Mungkin kalian juga sudah di radio-radio misalnya ke Ardan kayak gitulah semua aja. Ya. Ada lagi? Naon deui? Ada. Siapa selanjutnya? Lanjut, Bu. Aku Abdi Fikril. Pertanyaan keempat. Kamu rambutnya mana bagus? Ya Bu, tuhun Bu. Pertanyaan keempat nyata kumaha atau bahasa naon anu Bapak sareng Ibu anggo nalika nyiarkeun? Oh, bahasa. Anggonya bahasa Sunda. Tapi bahasa Sundana dicampur jadi disebutna bahasa Loma. Bahasa Loma teh jadi biasa nanti sapantaran ya upami bahasa lemes mah kanggo saluhureun kan upami bahasa conggah kasahadapeun jadi urang mah nganggona teh bahasa Loma jadi bahasa Loma teh jika misalnya Abdi ngobrol jeung salira gitu teh rek mana ieu maneh misalnya itu kan bahasa Loma nya jadi misalnya didinya ngobrol jeung rerencangan orang sekolah tapi nanti punya sahoream misalnya mata itu bahasa Loma gitu. Jadi bahasa ringan bahasa yang diucapkan setiap hari sapopoe gitu. Siapa tuh? Pertanyaan selanjutnya aya sabaraha sih penyiar dina radio Dahlia teh? Penyiar di radio Dahlia kalarasan aya 18. Oh, 18. Pak Ustad 2 18. Siapa tuh? 18 orang aya istri sareng pameget. Lanjut we. Sok. Mana no istri tadi? Isinin. Sok naon deui? Pertanyaan selanjutnya, lagu naon wae anu biasana diputerkeun di radio Dahlia FM kunaon? Nah upami tabuh 1 dugikeun ka tabuh 3 karasan ayeuna nya dia nuju mekakeun lagu-lagu Sunda. Dirunut teh tingawitan subuh. Dirunut ti subuhnya acara-acara Dahlia, nah acara-acara Dahlia
di jam 12 begitu ke jam 3 subuh aya acara dangdut namina teh acara begadang. Penyiar aya 2 namina Jaya Pucung sareng Bang Akul. Jam 3 sampai jam 4 subuh aya taping teh rekaman hikmah fajar. Jantan rekaman ceramah gitu ya. Jam 4 dugin ke jam 5 aya ceramah live. Penyiarna teh Pak Ustad aya Pak Ustad Taufik sareng Pak Ustad Asep Anom. Penyiarna aya awowo anu ngadampingina nya jantan penyiarna hiji Ustadna kadang Pak Taufik kadang Pak Asep Anom. Ras salajengna jam genep dugin ka jam 8 enjing aya acara Kopi Dangdut Dahlia. Kopi Dangdut Dahlia konten acarana teh selain ngesalian tim muterkeun langgam upami di Dahlia namina langgamnya sanes lagu. Langgam dangdut anu ngehits di acara Kopi Dangdut Dahlia masih informasi anu ringan seputar lalu lintas misalkan nanti teh ya lalu lintas aya informasi anu ringan gitulah. Pakai penjara aya 2 Senin dugikeun ka dinten Rebo penyiarna Inces Ayu. Kamis dugikeun ka Sabtu penyiarna Adri ya. Nah, terus berlanjut jam 8 dugikeun ka jam 10 enjing aya nami acarana teh Bandar Dangdut Dahlia. Tetap sami muterkeun langgam dangdut anu ngehits nu upbeat anu rada kenceng pertama. Penyiarna aya 2 namina Putri Berdi sareng Neng Mia 3 huruf yang mudah diingat ya. Terus salajengna di jam 10 dugikeun ka jam 12 aya acara Pop Indonesia. Penyiarna namina aya Kilofen di Senin sampai Rebo. Inces Ayu di hari Kamis dugikeun ka hari Sabtu. Khusus Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 bikin ke jam 11 blok iklan Torabika Kirimilate. Namina blok iklan ya eta. Tapi semi blok iklan ya jantan salami sajam eta sering muterkeun iklan-iklan ieu Torabika Kirimilate. Kumaha mah semi blok iklan jantan biasa muterkeun iklan-iklan sanes upami full blok iklan muterkeunna hiji iklan wae. Karena ieu mah di Dahlia pas jam 10 bikin ka jam 11 unggal dinten Senin bikin ka Sabtu eta semi blok iklan para bisa Kirimilate nya. Nah, di jam 12 bikin ka tabu 1 siang aya acara yang digoyang yang nonstop full tanpa penyiar ya. Jadi muterkeun langgam dangdut anu ngehits aya penyiaran sajam ya. Di jam 1 dugieun ka jam 3 sonten aya nu nami acarana teh ayeuna ieu Dahlia Tatap Sunda. Janten muterkeun langgam Sunda. Penyiar aya 3 aya Teh Amel, aya Abi Sansan di pas di udara mah digentos namanya jantan beda karena suara nanti digentos jantan istri. Terus aya jadi namina Sandi digentos namina jantan Oda sami karakter suara noge digentos jantan Oda nya. Nah, teh khusus dinten Sabtu aya acara Dahlia Tatap Sunda spesial karaoke katanya. Jantan upami kapumpur warga Dahlia tiasa karaoke langsung sumping ke studio karaoke langsung di mic studio nya. Upami ayeuna kelarasan kan nuju Covid jantan karaoke-na di Bumi via telepon di 7328 7311 710 nomorna. Nah jantan biasa request atau tapi ngalanggam karaoke Sunda. Kalau tadi dia musiknya terus aya di dia putus komplit. Nah terus di lajeng di jam 3 dugieun ke jam 5 aya acarana yang digoyang yang acara request langgam. Nah upami tadi hilap punten ditabuh genep dugieun ke tabu 10 anjing Kopi Dangdut Dahlia sareng Bandar Dangdut Dahlia langgamna di playlist. Upami di yang digoyang yang di playlist teh di plus ya gitu. Jangan biasa request. Upami di yang digoyang yang request langgam biasa request langgam ya. Biasa telepon, biasa WhatsApp. Teleponnya di 7328 7311 710. WhatsApp-nya di 0855 2 hiji 075
penyiarna aya 2, aya Bunda Wince, aya Abi. Tapi Abi jantan karakter Abi, Sansan namanya. Upami Bunda Wince Senin, Selasa, Kamis. Upami Abi Jumat, Sabtu, Rabu, Jumat, Sabtu. Nah, yang digoyang-digoyang. Jam 5 sampai jam 6 aya yang digoyang-digoyang yang non-stop BK, Kak. Jam 5 dengan ke jam 6 aya yang digoyang-digoyang yang non-stop deui. Cuman tadi mah kan jam 12 dengan ke jam 1 yang digoyang-digoyang yang non-stop langgamna teh dangdut-dangdut anu ngeutit. Nah, upami jam 5 dengan ke jam 6 yang digoyang-digoyang yang non-stop cuman langgam dangdut yang lama. Ya, jadi langgam lawas seperti Vita Mala, Iis Dahlia yang kayak gitu. Oke. Terus jam 6 sampai jam 8 malam ada acara Dahlia Indonesia Asik. Dahlia Indonesia Asik muterin langgam Indonesia yang hits, yang baru ya, seperti Mahen ya, banyak lah langgam Indonesia. Penyiarnya 2, aya Ricky Mufen, jadi aya Alia, Debbie Alia. Nah, jam 8 dugi ke jam 10 aya nami acara teh Kontak Indonesia Pop Dahlia. KIP, Kontak Indonesia Pop Dahlia. Penyiarnya aya 2, aya Eno Riri, aya Baby Alia. Nah, khusus di Kontak Indonesia Pop Dahlia, acaranya muterkeun langgam Indonesia yang pernah ngehits. Jadi langgam Indonesia yang jadul, yang dulu kayak Peter Pan, Ungu dan lain-lain banyak ya. Nah, jam 10 sampai jam 12 malam ada acara Mandi Madu Dahlia ya, mantap di hati musiknya dangdut Dahlia. Penyiarnya aya 2, namanya Jaya Pucung sareng Idoy. Idoy muterkeun langgam dangdut. Nah, jadi eta mah khusus kanggo ngarencangan wargi Dahlia anu nuju kegiatan bobo, anu nuju beraktivitas di pasar, terus kanggo security anu di pabrik, kanggo pangkalan ojek gitu. Nah, terus khusus hari Minggu jam 6 sampai jam 8 ada nama acaranya tuh Godain Dahlia, goyang dangdut Minggu Dahlia. Penyiarnya aya 2, Abi, Sansan, sareng hiji aya Putri Berbi. Jam 8 sampai jam 10 aya Top Dangdut Dahlia. Jadi kan kalau di radio upami di radio masuk aya tanggal lagu ya, jantan anu seueur di request salami saminggu. Nah, aya di jam 8 mungkin ke jam 10 enggak di minggu namanya Top Dangdut Dahlia. Ya, di jam 8 mungkin ke jam 8 mungkin ke jam 10 namanya Diva dan juga Divo Dangdut Dahlia. Mutarkan langgam lama ya. Nah, penyiarnya penyiarnya teh Mia 3 huruf. Jam 10 dugin ke jam 12 kan hari upami jam 8 sampai jam 10 itu mah Top Dangdut Dahlia. Tanggal lagu khusus dangdut upami jam 10 dugin ke jam 12 eta nami acara Top Hits Dahlia. Muterkeun langgam yang sering di-request selama 1 minggu ya. Penyiarna Enori. Jam 12 sampai jam 2 nama acaranya itu Carmila Karaoke Minggu Dahlia. Jadi kan kalau hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 itu ada karaoke Sunda Dahlia ya. Itu khusus Sunda karaoke-nya. Nah, kalau hari Minggu jam 12 sampai jam 2 ada Carmila Karaoke Minggu Dahlia. Karaoke tapi dengan langgam dangdut. Kapungkur biasa karaoke di Dahlia di studio pami ayeuna mah teu ayeuna via telepon. Nah, jam 2 sampai jam 3 sonten hari Minggunya. Jam 2 sampai jam 3 sore acara Cepot Ngagoda. Jadi si Cepot Ngagoda jadi bobodoran si Cepot gitu. Nah, itu tapping, enggak live ya kalau jam 2 sampai jam 3 hari Minggu. Jam 3 sampai jam 5 acara Bollywood Dahlia. Jadi muterkeun langgam Bollywood tapi langgam tinggi ya. Penyiarnya Idoy Kajol. Jam 5 sampai jam 6 acara yang digoyang yang non-stop. Jam 6 sampai jam 8 acara Cindai Dahlia. Cindai Dahlia jadi muterkeun langgam negeri jiran, langgam Malaysia atau langgam Indonesia yang ngehits pas zaman langgam ngehits Malaysia. Kumanya teh maksudnya seperti ini ke Ardila gitu. Begitulah. Lawas. Langgam lawas.
Kanggo melawan. Yang ramai ketika langgam negeri jiran menguasai Indonesia lah dulu ya. Artos lah. Ya. Jam 8 sampai jam 10 malam hari Minggu ya. Ada acara Slankers Dahlia. Jadi muterin langgam slang. Penyiarna Wowo. Jam 10 sampai jam 12 acara Mandi Madu. Mantap di hati musiknya dangdut. Nah, gitu. Itu acara program-program acara yang ada di Radio Level. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaan selanjutnya, saha wae anu jadi target pamiarsa radio? Oke. Targetnya. Mana Teteh? Upami di Dahlia Tatar Sunda ya, nomotkeun yuswa atau usia gitu ya. Itu tuh bukan usia ininya dulu, gendernya dulu. Itu semua Dahlia, Radio Dahlia itu tujuannya itu adalah untuk menengah ke bawah. Jadi menengah ke handap gitu ya. Dahlia Tatar Sunda seseueurna didangukeun ku yuswana teh 18 kaluhur. Upami kanggo Radio Dahlia upami Dahlia 18 kaluhur seseueurna ibu mengenang lagu-lagu Sunda. Tapi seueur oge tenutup kemungkinan seueur oge anu masih aya di yuswa 18, 20 gitu. Nya, naon deui naik? Aya deui pertanyaan? Bu, naon nu jadi halangan nyiar radio? Kewa kita saha namina ieu teh? Ariel. Ariel, hoi. Hilap deui, hilap teu naros. Ari teh TSMR tilunya leres. Leres, Pak. Ngekang. Leres. TSMR tilu. Sok naon pertanyaan. Jadi aya halangan teu non nyiar radio di era pandemi juga ayeuna. Halangan salah satu aya upami sanes ianya misalnya hawa atau cuaca. Margi Radio Dahlia ayana di tengah kota itunya biasana halangan anak teh cuaca. Ya. Cuaca misalnya hujan ageung dordar gelap gitunya otomatis itu pesawat pasti dimatikan tanpa dipaehan soalnya power gitu kena antena gitunya. Nah terus anu kaduana anu tumiba ka penyiar biasana halanganana panginten pas teu damang gitunya atau napi aya kapapaitan keluarga aya nu ngaturkeun dan lain sebagainya. Halangan sanesna seperti itu aya. Palingnya upami aya acaranya bisi aya acara keluarga gitu biasanya sok izin. Alhamdulillah di Dahlia biasa izin. Nu penting aya gegentosna penyiarna. Jantan nanti program acaranya teh dibikeun ka kosong penyiar. Soalnya sejarah nu tandem ya. Gitu Kasep. Ariel sok naon deui Ariel. Naon suka duka jadi penyiar radio? Suka wae da bae edukana da. Mangga teteh heula. Suka dukana seueur nya. Sukana heula. Sukana teh di mana-mana gitu nya. Pasti gembira, bahagia. Dukana di saat urang aya mamala tanapi sedih gitunya. Di payunan mik pasti urang kudu bahagia. Jadi penyiar itu jago drama. Penipu ulung. Jadi jika nu bahagia padahal loba hutang gitu. Jadi seorang penyiar itu harus bisa menyembunyikan kesedihannya ketika lagi siaran. Atau misalnya rata-rata penyiar itu di bumi mah misalnya teh aduh
seueur masalah Ya. terus rungsing gitunya, terus kumaha tos nikah mah seueur masalah di bumi, budak dan lain sebagainya gitunya. Tapi ketika yang harapan nikmat biasanya teh langsung blesrek itu bahagia. Poho we atana hilap. Jadi semacam punya apa ya teh? Punya masa gitu. Kita tuh serasa punya masa, jadi kita itu dituntut harus bahagia, harus bisa menyemangati dan juga bisa menghibur masa kita. Gitu pendengar kita namanya itu Wargi Dahlia kalau untuk Dahlia. Itu cenah. Ada lagi? Jadi penipu ulung penyiar teh. Kalau untuk sukanya, ya alhamdulillah kita selalu suka. Yang pertama mungkin karena hobi kita itu dibayar ya, jadi alhamdulillah suka. Terus banyak dikenal sama orang. Terus kemanapun kita pergi, kalau ada Wargi Dahlia saya suka balik. Gitu cenata Cap Ariel. Sok naon deui. Ada lagi? Naon hal nu ada apa hal menarik pas lagi siaran? Hal menarik. Cobi san-san naon heula sok. Hal yang menarik ketika kita lagi siaran, kita itu bisa sindir-sindir ke Wargi Dahlia. Kalau kita tuh pengen makanan, misalkan udah lapar kieu. Mengekspresikan keinginan kita gitu teh. Wargi Dahlia. Kalau Wargi Dahlia yang dekat atau yang mengerti, baik, yang peka, terus yang pengen ketemu sama kita itu suka langsung bawa makanan gitu. Nah, itu. Jadi mencari makanan gratis. Nah, gitu. Tapi itu jangan ditiru ya, kalau kamu jadi penyiar itu jangan ditiru sebenarnya. Bahagianya sih kita dapat ini ya banyak teman, terus kemudian banyak saudara gitu. Silaturahmi kita jadi semakin meluas gitu kan. Mencari teman itu susah. Kayak kalian makan pembaturanana eta keneh we, batur sakelas, batur sakola kan. Nah, kalau kita mah lintas gitu. Ada dari pejabat sampai ke tukang beca gitu. Kita mah kenal gitu. Kalian naon mesti baladna teh babaturan sakola kan? Nyarilnya. Si Ariel bingungnya. Nah itu kalau ngobrol sama orang lain itu harus bisa apa ya teh? Menyetarakan, misalkan ngobrol sama kepala cabang bank, sama kepala sekolah, sama siapa aja. Jadi bisa gitu ya. Iya, jadi gini, misalnya ngobrol jeung sahanapeun dengan kalian kan, ngobrolnya jadi kudu urang teh juga budak leutik gitu. Lamun ngobrol jeung pejabat, ya kita belajar harus untuk bisa. Jadi kita juga setara dengan mereka. Ya, sama artis. Banyak artis ya seperti gimana. Lalu lucu rambut nanya, emang lagi trennya SMA 3 ya kayak gitu ya? Lagi COVID, Bu. Model COVID. Model COVID. Oh, sebenarnya depresi. Stres. Jadi gegaro. Model COVID-19. Lucu. Sok, bangga. Saya bisa. Nah, punten. Numutkeun Bapak sareng Ibu skill iya atawa ieu mah calon pejabat ieu mah beda ya rambutnya. Amin. Sok, bangga. Numutkeun Bapak sareng Ibu kemampuan atawa skill naon wae anu dibutuhkeun ku penyiar radio. Atur nuhun. Ya, penyiar itu kan pertama nyarios. Nyarios, mental, PD, terus harus bisa apa ya? Theater of mind. Theater. Apa? Mau nambahan unggulnya. Ya, jadi penyiar mah khususnya ieu mah penyiar radio Sundanya, penyiar Sunda. Sansan itu multi talent, soalnya anjeunna mah bisa kanu dangdut, bisa kanu bahasa Sunda. Kalau Teh Amalia mah ti kapungkur nyepengna bahasa Sunda. Margi aktif bicara Kasundanologi, terus aktif di kesenian. Nah, untuk
penyiar bahasa Sunda anu kaalaman nyaeta kedah pinter bermain kata-kata atau kalimat lah gitu nya unak usuk bahasa pantapantana bahasa gitu terus ngerti karena seni gitu eta ya nama teh kunci nama jika nama sanes penyiar bahasa Sunda wae tapi penyiar semua penyiarnya harus pandai bermain kata-kata dan kalimat eta wae lah pokoknya mah amun cek kasarna mah kudu pintar baceprot atau napi iyalah ngawak-wak gitulah. Tapi khusus penyiar Sunda harus pandai mentranslate tulisan Indonesia ke tulisan Sunda di adlib ya. Adlib itu iklan yang diucapkan. Jadi harus dibaca kemudian diucapkan. Dibaca tapi diucapkan harus bahasa Sunda. Dibaca kan di sini. Nah, boleh lihat deh adlib. Ah, iya nya. Nah, adlib di sini bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa Indonesia. Ditinggalikeun? Ya, pasti ya. Oh, tanya. Bahasa Indonesia. Nah, harus pintar, harus bisa nge-translate bahasa Sunda, bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Kayak ku abdi di translate-nya, contohnya sakadak deui nya. Bade Ayeuna bade nyarios heula, bade siaran heula. Jadi jempling heula nya sakedapnya. Ieu saan namina? Siap, Bu. Odi, Bu. Hai, itu yang tahun ini calon pemimpin siapa namanya? Odi, Bu, Odi. Odi ya. Odi Ariel. Odi mah iya ketua OSIS sebenarnya. Rambutan dan Sanes, Bu. urutannya. Sanes. Sanes. Elegan Odi mah. Jembelanya ulah nyarios. Iji 01,5 dari Bandung yang sensasi. Ya, yang dedah. Ya, upami dedah makan pinternya nonton nyanyi gitu tah. Ayeuna mah ngiringan. Lomba nyanyi jingle Miranda Hair Color. Margi aya artos tunai ya hadiahna Rp7.500.000. So atuh tanya heula atuh kumaha carana ya. Oh, carana. Iya carananya ketik Miranda spasi nami, spasi alamat, sareng kidukeun ka nomor WhatsApp di 08 hiji 7690 hiji 0 hiji 5. Tah kanggo pas ngadamel video nyanyikeun jingle Miranda, kade ulah hilap nyepengan produk Miranda jenis naon wae. Terus upload ke Instagram, Facebook atau napi TikTok, ulah hilap mention ka @miranda_haircare atau napi ka @101.5 sareng tag rencanganana tiluannya. Karena gunakan hashtag anu diwajibkeun nyaeta tingali sosial media Radio Dahlia. Terus oke video paling lambatna atanapi paling telat tanya di uploadnya tapi 28 Februari 2020 hiji. 12 finalis anu kapilih bakal lebet babak grand final nyanyikeun jingle Miranda secara live atanapi langsung di acara Dahlia Tatar Sunda. Dinten Sabtu 6 Maret 2020 hiji persembahan Miranda Hair Color sareng Radio Dahlia FM Bandung yang sekasih gitu. Teteh, Tah, urang dadah teh besok asa kumaha? sakunaon Terus butuh hiburan. Ya, ari butuh hiburan mah ye urang teh tiasa ngaos majalah Mangle. Majalah Mangle teh ngeureupkeun hiji majalah anu janten kaeus urang Sunda. Midang ngarugi tamu, lalang seaheng, katutu imbrik-imbrik, carita ponok, carita lucu, jeung sajabana. Pangaosna ulah hilap, 17.500 medal saban dinten Kemis pokona mah anu bade langganan. Sumbing we ka Jalan Pangkur 20 Bandung, gerak aos pangling-ngalingkeun stres mau paler hate wargi Dahlia kitu cenah. Tapi urang angkat heula teleponnya dia. Urang ngambil telepon aja, Mang saya teh anu kasep teh. Mang Ari. Tanya Ariel ieu mah Odi. Odinya. Halo, assalamualaikum. Dahlia Tatar Sunda. Iya sorana mah. Sorana mah diperewong banget. Saya. Oh, Gusti. Panggil gue enggak soalnya. Tidak lebih. Belit cantik. Ya, dirinya teh menang naon.
Asa juga menang hadiah. Aduh, yang genta jingle siap, 1, 2, 3. Saya. Aduh. Tangan tangan nggak ya nggak. Kamu sadar. Mohon jika elek sekeng jika anu atuh. Aduh. Mingat buat teh. Aduh tinggal gerak. Aduh. Gocin. Goceng kamu sadar. Apa ya? Pantang. Mangga, pandang radio. Assalamualaikum. Aduh Gusti ampun. Kenapa ya? Bungkul ya teh. Sok tinggal aja. Sok hiji dua tilu. Lihat takar Sunda. Orang-orang yang naon? Astagfirullah. Ditanya kepada saya. Panggil naon ado. Mumpun mangga. Kamu salah. Amin. Amin. Gocin. 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 Gocin iya ya. Hati pandang radio. Warga Dalingkar untuk Kang Bedi dan jalan kedua kesenian Kelanggaman Kang Sudana masih di sarang Cumperi. Sabra Maria kami dari Bedali. Perumnya. Aduh. Iklan itu iklan genep-genep tadi genep. Tapi mau bisa di slot dulu, slot 2. Duanya. Langsung warta. Sok naon kasih pertanyaan deui. Pertanyaan selanjutnya, naon wae pesen kanggo penyiar baru anu yang dipunya oleh Bapak sareng Ibu. Naon wae pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi penyiar-penyiar radio yang baru mulai. Oh, pesan-pesan disampaikan kanggo penyiar-penyiar baru gitu. Kanggo penyiar baru. Upami hoyong janten penyiar radio. Nah, anu pertama nyata kurang kedah resep heula ka radiona, resep ka penyiarna. Nah, janten kedah sering-sering ngedaungkeun siaran penyiar favorit. Terus kedah sering baca koran, baca non supaya bisa melenturkan mulut baik gitu. Nah, orang kedah sering ngadaungkeun penyiar favorit kumargi. Sakadipna orang biasa belajar di penyiar favorit eta. Janten kalau diibaratkan penyiar favorit kita itu adalah sebagai angkot. Jadi ketika kita misalkan dari Bandung mau ke Jakarta, kita itu harus memakai angkot dulu. Nah, kumanyatanya saya sengaja jelas. Jadi Pohon deh. tambihan. Kanggo penyiar anyar anu bade ancrup di kepenyiaran
yang paling utama. Kan wae dicampur ke bahasa Indonesianya Ya. biar kalian ngerti gitu ya. Yang paling utama adalah suka dulu. Ya. Suka dulu atas bidang kepenyiaran. Yang kedua, biasanya kita itu punya favorit penyiar seperti apa? Misalnya kayak Sansan gitu, yang beberemetan gitu ya. Nah kalau Teh Amal kan kalem gitu ya. Nah misalnya sukanya Sansan beberemetan, kita sering dengar Sansan itu seperti apa. Terus nanti kita coba di depan cermin seperti apa gitu. Kalau Sansan siaran nurutan gitu. Nah, terus yang kedua untuk penyiar baru itu kada seueur maca. Jadi baca berita yang sedang trending topik apa sekarang. Jadi kenali duniamu, kenali dunia kita serasa kita berkeliling dunia dengan buku kamnya SMA 3 waktu itu. Yang selanjutnya kita harus karena kulit banget aman cek Sunda namanya. Jadi kulit badak, tong eraan. Itu penyiar. Terus harus pede. Betul. Mental. Tong sok ngerakeun. Nah, tapi yang paling utama adalah attitude. Nah, attitude-nya gitu. Itu harus dijaga. Itu. Terus harus ramah terhadap siapapun. Sok sanajan orang kesel atau lagi pegel gitu. Ya orang itu dia sebel nyebelin deh gitu. Tapi karena kita itu publik ya bekerjanya itu menghadapi orang, ya walaupun kita sebel, ya kita senyum-senyum aja, padahal dalam hati, gue enak banget tuh sama orang itu. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, ada Isa. Siapa tuh nuhun ibu sang bapak. Ya teh bu satacana ya teh zoomna ku abdi sang rencangan di record. Terus engke diasukeun kana YouTube bu. Karena itu kelas. Kumaha bu sana. Kumaha tuh orang bahasana jabaning bahasana oge nya urang teh campur-campur. Sawios bu enggak apa-apa bu. Bios. Apa tuh? Subscribe oge YouTube channel Radio Dal FM di hiji 055 Dali FM. Artinya share konten-konten aya abi oge nuju bermain film kisah seorang penyiar radio aya. Siapa? Penyiar juga manusia, tonton ulah hilapnya. Sedangkan apa? Aya pesan-pesan teu nu rek di kasih gitu. Oke, karena tentang bahasa Sunda. Pesenna kanggo adik-adik anu mikaresep kana bahasa Sunda. Bahasa teh kudu dipiara. Sanes lamun teu ku urang rek usaha deui gitu nya. Urang kan hirup di tanah Sunda, kudu bisa ngamumule bahasa Sunda. Ruksak negara lamun basana teu dipiara ku urang gitu. Kan salira saderek adik-adik hirup di tanah Sunda sok diajar bahasa anu bener gitu nya. Henteu nyalahkeun aranjeun, tapi memang kolot-kolot aranjeun oge kan karena bahasa Sundana oge masih palelol kan. Gitu. Tapi bahasa Indonesia memang itu adalah bahasa persatuan dan bahasa Sunda adalah bahasa indung. Identitas periangan identitas Jawa Barat teteh. Nah, siapa tuh? Cinta lager, kamu adik-adik, mudah-mudahan cing lulus, cita-citanya tercapai. Amin, Bu. Amin. Karasep SMA 3 mah dah hebat atuh palalinkan. Hatur nuhun atuh kana Bapak sareng Ibu. Terus hampura bilih aya kalepatan dina ucapan-ucapan anu abdi ucapkeun. Terus hampura oge Bapak jeung Ibu abdi sarencangan teh teu bisa merena naon Bu. Soalna pandemi kieu Bu. Sanes ngantos dipaparin tanah pinang
ku aya interaksi nganggo basa Sunda oge eta teh tos mangrupikeun hiji kabanggaan pikeun urang sadayana nanti anak muda milenial zaman sekarang hoyong ngaguar ngeunaan basa Sunda eta anu utami mah alhamdulillah. Ternuhun wa. Oke, bilih aya kalepatan soalnya ieu teh nganggo diajar nanti dicampur nganggo basa Indonesia oge bilih aranjeun bilih kirangnya gitu, kirang artos gitu. Tapi upami aya nu bade dibantos kantun ngawe-ngawenya itu seharusnya kumaha mangga sok diantosnya. Sip. Semangat ya. Sami-sami. Abdi tutup wae wawancara ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Bu. Nuhun. Sampurasun pantes. Sip.